naon mah. Naon. Sim kuring mah upami jadi wakil gubernur jadi nyalonkeun gubernur bade ngabantuan wakilna eta Pak Ibing. Oh, bade abdi. Ya. Abdi menjadi bade nyaret pasep wakil. Cek kumaha tuh? Kieu we atuh, urang duaan jadi wakil we. Atuh gubernur duaan. Kita lu. Urang yang wakil hiji. Jadi urang teh pan genah gubernur Jawa Barat belah kulon. Da ayeuna mah atuh geuningan kota Bandung rek dibagi dua, lain erek geus dibagi Bandung Barat, Bandung Timurnya. Eta teh kabupaten teh kege kurang bagi-bagi deui atuh kecamatan urang mah. Aya geus tiba heula ge geus 2 Bandung mah, geus 3. Di antarana Bandung Kota Madya, ya. Bandung Kabupaten jeung katiluna Bandung Lautan Api. Eta mah sanes kota, Pak. Sanes itu. Sanes eta. Hari jadi eta mah. Lah, ieu teh bener. 3 Bandung Kota Madya, Bandung Kabupaten, Bandung Lautan Api. Ya. Tuh, jeung anu Bandung Lautan Hampura. Aya hiji deui. Jadi 4. Ngan jelema teh nyahun. Tinggalahun 4 berarti. 5 jeung heureun ku tangtung. Jadi ya Bandung. Genep sebenarnya mah. Jeung Kagung Bandung. Itu adalah tuntutan. Lain asa jauh-jauh di Kagung Bandung. Mungkin saja terjadi, Pak. Kenapa? Bos setuju jeung peuyeum. Peuyeum Bandung. Nah, ngeunana teh kieu urusan pejabatkan di Serian urang mah. Oh, kebayang kalau jadi gubernur bapak-bapak di kantor santai sambil tertawa aja ya kalau ada. Oh, moal tegas urang. Tegas gimana, Pak? Mun urang jadi mah tegas mata urang embung ngarasakeun karena adat sorangan. Urang mah teu bisa tegas. Tegas urang mah lain-lain heureuyan. Wo, urang atuh maneh teh kumaha? Percaya. Tegas mah di mana orang meuleum bata tos tegas berarti tos asak. Tegas. Oh, tegas. Tegas tenang tung. Cuma semuanya berdiri tegas. Tegas apa teh mah? Tah. Hadeuleuy we urang teh urang lulucon lah. Da pejabat tungkul kieu ge. Alah urang mah namarukan batur teh sarieun ku jami-jami ye. Ulah disalahgunakeun bahasa Sunda teh Pak Ibing. Kunaon kitu? Eta lulucon teh ulah diterapkeun di nu bieu. Urang lulucon orang mah ulah di jalan kudu apa? Awas jalan lulucon lamun aya hujan. Oh, licin. Eta mah licin. Aya disebat licin teh dina pangaduan, montong licin sorangan. Licin. Ya mah licin ya pokoknya dia. Saya nggak bisa bercanda begitu. Oh iya, saya lupa di sini ada orang serius. Iya. Jadi, Lupa. Saya mau dengan sangat memimpin rakyat ini jangan dengan humor, Pak. Bapak kalau jadi pejabat jadi pemimpin rakyat Jawa Barat, mau apa yang dilakukan pertama kali itu? Tadi saya udah bilang, semua rakyat setiap penyunatan harus saja tanggap wayang semua. Tadi sudah saya katakan. Iya. Bagi yang tidak mampu, semua harus tanggap ceramah. Itu jadi ada klasifikasi. Kan kalau tanggap wayang biayanya terlalu besar, sampai 60 juta jadi proyek. Kalau ceramah dengan uang 10 juta sudah maksimal. Nah kalau tidak, sama sekali tidak punya uang untuk itu, nanggap rapat. Jadi semua misi dan visi negara kita akan tercapai dalam rapat hajat itu, Pak. Tapi kadita nggak rapat. Daripada nama pabrik, nama guru. Waduh, jauh pandangan. Tapi anak saya Pak punya cita-cita. Apa cita? Kalau disunatin mau nanggap kampanye. Lebih banyak. Aduh, kampanye dibikin tertawa. Itu objek, Pak. Itu objek. Iya, objek pariwisata itu. Objek pariwisata itu. Kalau saya main kampanye itu bukan itu. Apa gimana? Kehabisan bensin, beli jauh, isi saja pakai kampanye. Kompan. Oh, itu kampanye itu. Kompan itu. Ingat itu. Kalau kompan, kalau ban kempes harus dikompan. Nah, itu. Kompa, Pak. Sekarang sedang dibagi tabungnya itu kan untuk kompa gas. Ya iya tuh. Untuk supaya tidak sesat, kita ngambil jalan potong kompak. Kompas pertama tuh. Ya, mau telepon pisan jelema teh kunaon tuh? Mana telepon teh ka dieu? Ye tiluan dia jeung Asep Sunanar jeung Asep Taruna lalawara calon gubernur unggul. Si Asep kayak tadi ya cenah. Pejabat lulusan mana ini sekarang lagi? Kalau saya sangat optimis basic saya, Pak. Eta nu rumah makan mirasa teh cenah rek ngirim ka dieu teh tadi bawa batu di dinya euy. Kalau itu kecil, Pak, urusan makanan saya nggak jadi masalah, Pak. Nggak dipikirkan. Saha we teh mah bade bubur, bade surabi ka dari ieu sok. Tuh Aceh rek ngirim mah. Di mana? Aceh di
di rumah makan Flamboyan suka jadi Dia kirim naon teh? sipud sipud Cik lemuknya ya siput dia ace. tapi tahun hareup Hah? tahun hareup ngirimna Kena naon asa 5 juta truk. Aduh. Eta ada siput teh sok asup membantu urang yang ngajaran Bapak habis repot. sepot Cing, halo. Halo. Salam, sareng saya. Sekarang Ibu Tati di kebun bibit. Di kebun bibit mohon. Mohon Kang Ibing, Mohon. upami calon gubernur Jawa Barat teh 3 ayeunanya Mohon. Febrinya Hmm. dan teh masyarakat Jawa Barat teh bahagia sadayana Mohon. untuk tegang ya. Mohon. Yang Dari pamukat mah kedah tegang, Bu. upami Kang Asep, Asep Taruna, Asep Sunandar, Kang Ibing sadayana berpartisipasi memimpin Jawa Barat mah tiga nama aduh ramak tekarnya katanya. Mohon, Bu. Terasa dayana teh ngibing wayanya Mohon. dan heureuy wayanya teh naon da masyarakat kudu dihibur Mohon, gitu. mohon. Dia sareng ibu saha, Bu? Ibu Tati, Ibu Tati. Make ngibing dah. Janten teh Ibu Tati di Sumedang ya, Bu? naon? Ibu Tati di Sumedang ya? Sanes. Tanya Di nyawa. Jawa Barat, di kebun bibit, nah hadapan Pak Pati, jembatan. Perkawinan di Nah, Sumedang. naon? Enggak. Mohon. Ya gitunya. Mangga Bu Tati, mangga. Bu Tati Bleuweung. Halo? Halo? Assalamualaikum. Halo? Atuh aku lagi. Papa tong nelpon kita. Halo. Halo? Halo Bang Ibing. Sekarang siapa? Sekarang Jajang. Di Kawin jadi. Karut betul gitu ya Kang di Ibing. Garut Kidul. Pamungpe. Oh, di Pamungpe. Aduh emut ka Kesangkinya ya radio di Pamungpe. Kang Ibing. Kulan? Kata abi emut ka Nandar waktu tahun 2004 nya tahun. Oh, Pas ramenya tsunami hari teh. oh, Atet tabuh di sayang heula. oh. Pas tabuh 12 kata bahu meni bener. Angin teh disangkina ya tsunami si goreng pas tabuh 12 nya teh. Bang itu kan Pak Sunandar teh. Ayah Pak. mohon mohon harita Mohon Pak Sep. aduh tersangkanya ngomong pek ieu lah lujeng tepang Mohon Pak Sep, betul. mohon Ada dukung Pak Asepnya. Sum sotong enak teh. lah Kusum cumi-cumi. beres balik ka itu Betul pandra di Santolo deui Pak Sep. mohon Wah, tah, santolo teh cumi-cumi abdi madu resep. Cumi-cumi teh bahasa Indonesia mah gratis kok. Kita cuma lanjut nah cumi-cumi. Banyak. Kang Ibing, Bulan, neme abi teh pan nuju tarawehan. mohon, Nah, pas ngagilekeun kana mara mohon. lah jadena teh. Taraweh gaplah lah, kabeng bat heula aku ya. Gaplah mah balak genep Bapak. gapleh itu mah Mohon mangga nuhun. Nuhun, Pak. Mohon mangga di Pamungpeuk nuhun ye. Halo? Jadi Bapak Nugeten. Halo? Halo, assalamualaikum. Asal Diati. Mohon kepada Kang Haji. Asal turunnya nyari istrina. Aduh ya. Ada lah, asal dengekeun sia. Dari Kang Asep wae. Saya Kang Asep Sunandar. Karena asal turun nyari istrina masuk sunat. Dah saya turun macam gaduhan istri. Dikrem heula geura. Ayo nama saya. Aduh. Ini Papa, apa kabar? Sini saya dekat sama Papa nanti dipopok ya saya. Oh, dari rujak, saya tengok jeung Ada rujak di tengah proyeknya. Nuhun ah da rambang gua. Saya alhamdulillah cece Mohon teu sari itu dia tuh. teu aya teh nu nginteun Anu ngintu. saya ye. Wah, itu cuma bahun tipe kayak gitu. Nah, bahun teh. Bahun tuh. wah bahun tuh mungkin dengan cili untuk dengan lebih untuk itu sakit teh kita teh Tanya lucu, tuh nasi ya teh. Jalan ulang. Gubernur kudu kompak, Pak. Bulan, Salam atas Kaneng Mary-nya. nah mangga. Nama mau Neng Mary. Garu Neng Mary atuh. Sareng kaki putih tah. Aduh. Buk mangga. Mana turun kan? Mangga. Salam. Halo? Halo? demi Allah ramai tak Demi Allah rame saya. Demi Allah rame. Batur mah reaksina tekan pondok demi Allah rame. aduh bener gitu Jadi berarti urang tadi itu saruri. Rame iya tuh kunaon ku atuh beureum we. Alah. Halo? Beureuman ieu kok.
Halo, alah aing mah euy. Ada. Eta beureum hiji. Ieu beureum mah hiji. Operatorna gitu beuleuleun tuh. Beureum mah hiji dipencet teh daek. Halo. Oh, lain. Geus kajeun lah. Kalau saya jadi gubernur, mungkin Koko juga saya angkat. Diangkat ke mana? Ajudan saya untuk mengawal saya karena merangkap sebagai operator. Halo. Itu sareng saya. Jika ada bagian visi aku udah dicek. Saya patah Saya patah. Saya terus tamirin ngomong terame cenah. Nah, mana gitu-gitu teuing ka asep teruna teh. Tahunya. Rame mah irungna. Sugan aing seuri, sugan milu ngomong tempo kumaha reaksi aing. Cicing we eta anu digitukeun. Asep nu lain-lain. Teu aing mah Bang Blas we pikiran teh. Dawuhan bulan puasa ieu teh. Bulan puasa mah kita benar gunakan emosi atuh. Nah, emosi mah kudu. Nah, Apa kudu panas eta cai teh dituna dina emosi. Oh, termos. Aing suka marana bae. ini mah beres siaran ya bahan galungan ya. Halo? Ya, Bulan. Sareng saya. Di Batuwangi teh Banyaran. Balik enak Batuwangi. Oh, iya cenah teh ka Persik buka teh da teh terang abdi mah. Insya Allah kan jadi stiker. Stiker ditapelkeun na mobil vlog ke stiker. Beureung ngenyet empeng ini. Kita gambar asep teruna. Alah, naon mana empeng? Kadang-kadang di Palembang. Empeng, itu teh mah empeng. Jauh bisa jeung empeng. Balik. Empeng mah geuning pun bojo aya syukuran teh sok nyen empeng. Tumpang. Oh, tumpang. Yo kan. Aci mun lain-lain jig tumpang makanan di kadadenya. Atuh berak jeung leumpang meuning tumpang kuda. Tumpak atuh teh mah. Tas yaden halo. Mohon mangga. Selamat pagi. Ah, euy, aya bintang film India ka dieu. Aduh. Kara rumpuh ya jalmi-jalmi sadayana meni lengkap. Aing ngadaran murek jadi calon gubernur mah kabeh daratang. Biasa sesi saum intenya 7 milarian THR Naon? THR THR janten menawi aya si piwalasna ieu mah da abdi teh tinggal di tanah ieu nama tajil teh kana kolak kolak Atuh nah ieu kan. Urang ieu urang Medan. aduh Pak Ustad Yo mohon, alah. saya terus ini siapa itu Pak? Kugurowokan pan ibu ngalbungi ge. Oh namanya teh Saur. alah Tangane malang saha. Terpaksa nerangkeun. Aduh, teh mah kudalang saur nira tandangna panjang. Yo kitu. Padu juga kitu. aduh ampun Halo. Salam. Ya. Pada jantan ke DKM di pendopo Asep Taruna. Iya. Gusti. Dia bagian ketua kenceleng. Tongerakeun sia teh. Da kenceleng negara deh atuh bangsa kepala dinas sungkul. Paling minimal 200.000 Saurang. kali tiluan. Yang ngilu urang tiluan lagi daftar kenceleng. Hari nyawa gitu mah. Aduh, ai maneh. Mohon. Oh, ari sumping mah lamun di angonan dina ceuli. Eta mah susumping atuh. Aya sumping mah batik, eta mah Samping teh mah. Aya. Ari sumping mah lemes, kanggo nu datang upami dongkap ke pribados ka sasoranganeun. Pribados teh dongkap pisan basa salira keluar ti panto teh kitu tah. Upami sumping mah Nanyakeun. mah atuh diarentos sumping. Eta kira sumping naon tanyakeun. Nah, kumaha kenya nanyakeun? Namanya sumping, pananya tuh teh. Mohon, abis tengah dongkap. Bener tanya, bener. Ari mah sanes heureun sumpingna kita. Sumping, Sumpah. sumpah, tapi, ay sumping mah, di mana jangkrik, ping-ping nggak sebelah sumping, teh. Simping kue. iya nya dah abdi ge nuju diajar kana bahasa Sunda ieu teh jantan resep pisan ieu ka kupingna kuping ibadah ieu sieun di marah teh aya kieu jadi etang pendidikan ieu nya kanggo bahasa Sunda ieu Sumun laras. laras
Dilajenkeun we kana anu salajengna. Aduh, Bebel sia. bebel. Aduh. Dikau ngapinya? Ngap. Aduh, alah cik atuh etong nelpon ka dieu euy. Kami nuju siaran, duh ampun urang mah. Halo. Siaran. Alah, Pak Sep. Lu pada manjar, ya. Di Tasik. Waduh, Aduh, di Tasik segalanya. Aduh. Mun kewe ka bumi teleponna mun. aduh, Nuju siaran di Radio Mara. waduh, udah kakak. Mun. Yang calon gubernur, calon Lain batur oge nu siaran di TVRI teh beja-beja kitu. Lucu siaran di mana kita? Aduh, Lainana udah jelema nih. Asa-asa we isukan orang kudu kudu istilah kawe kudu rapat itu. Rapat di mana? Rapat di mana? Teh sugana nu ngajakan. Rapat oji. Nah, kayak ngarariung kieu teh resep teh hese teh itunya konya. Urang teh cing naon itu euy. SMS-nya. Cincin tasana. Ieu tuh tong Asep Taruna wae euy nge-SMS karunya. Kang Ibing lamun Pak Asep Sunara jadi gubernur. Ari Komandan Batalion Giri Harja 3 kusaha. aduh, kemana batalion? Asep Taruna mah di gubernuran tutokna bagian masak. Sukabumi, di Sukabumi teruna ta. Nah, Ampun, dari Asep Taruna pantesna janten naon kutunya hoi teh. Terus naon dikepah udah reapisan sih macan lagi capek aing mah. Tong dibaca we di eta we. Di potret we. Wah, udah bade ngadukung saha duka taroskeun ka masing-masing eta mah. Bade ngadukung mah saha wae ge sami wae mangga we lah. Bade ngadukung ada pimpinan urang, didukung dipilih ku urang. Asal nu penting mah urang tetep mah hiji nya. Satu KBG berkesana satu berkesini satu. Bersatu ulah pakia-kia. Ulah pagirang-girang tampian. Ulah pakia-kia kecuali rek dibarengan ku pamider-mider. Jadi pakia-kia teh nyambung jeung pamider-mider mah. Urang ngawuluku, terang wuluku tuh Ambon segala itu. Maluku eta mah. Maluku atuh teh mah. Nah eta kamu tidak punya Maluku. Ting coba halo. Sareng saha? Ti Cangkuang Banyaran, bade naon, Pak? Protes tadi dijieun lagu. Mana dianggap buta euy? Dianggap harimau. Leuheung arima dianggap bukbis. Mana cenah panggilkeun ku Pak Asep Sunanar. Urang namun dijieun bukbis, dipelong ka jelema nu diancur tah apa emang. Oh, dumel ajaranna tidak panon. Ajarna tidak panon. Oh, nyorot gitu nyorot. Malam jelema eta na tamaga. Balik ka sia. Ulah sore kaca enteun. Urang kana bukbis resep euy bener lain heureuy ti bubudak. Kartimus bukbis. Bukis eta mah Palingan ane aya anak rawana di bukbis. Salah, malah dilewat bukbis teh deuh. Kayak sakantara eta Indrajit Ketan. wajib. Tadi kalau kita kena cakil. Atuh geuning teu dina akuarium teh aya lauk basa muka. Arwana. Arwana eta mah tuh. Udah seru. Udah kana lauk oke. Sadayana. Tah anu mata ke belaga gabah. Bangsa aing mah arapa kana. Halo. Teh kaya lauk eta muka. Palingan eta lauk gudak cinta. Halo. Mun. SMS Mara. Sok catat kok. Nomor S-na 0855 212 1067. Nuhun. Bulan. Bade naon abi ngonang batu abi ga onangeun. Abdi mah bade ngonang. Oh, Pak Haji Topik ka dieu gitu kamara gitu. Oh, Pak Haji Topik kali sok atuh bari barang kirim ka dieu Topik. Topik saya Bunda. Topi eta mah. Deureikeun ah tong deureikeun. Udah deureikeun atuh maneh teh eta teh Bung Topik teh gagabah maneh teh tokoh ting tokoh emas ting tokoh Masyarakat. tokoh yang sekolot aki-aki geus tokoh. Ai tokoh mah ya ulah kagak lempar tokoh. Takraw.
Aduh. Alah, lebih katereh ke nyorok sok. Alah. Iya, tuh orang teh ento ngobrolkeun wayangnya. Sekali-kali pan kikieuan jeung orang Batak ya. Pikeun kado dalang ge. Peuting ka dieu mah eta nu rek ngirim teh kaaran teh mana tuh restoran? Wah, para redit keur kieu mah manehna kan butuh Bubur jujum eueuh. Pedit. Acan meureun. Pedit mah. Rumah makan cenah mirasa teh sugan teh nya. Pedit. Eueuhnya pedit. Pedit. Tah, sing pupus ya kacang. Rumah makan kacang pupus ya. Rasakeun pake suka. Surabi pais. Teu bisa teh pake isuk-isuk aya kacang pupus. Ya kadaharan sieun paranya kotan. Ngajaga dahareun benernya. Nya. Halo. Ya. Eta aya urang taroskeun. Aya mun. Saya. Mohon. Nah, siap. Kunaon itu bulan puasa teh ngararewa pisan ka situna teh. Lain teh gablok duit keur meulina mah teh dicatat. Itu bahasa teh urang teh tegablog kitu maneh teh kabina teuing. Tegaduh. Kasar teu gablek mah tuh. Kasar. Lemesan seetik. Tah, aduh geus datang deui telepon. Halo. Salam. Wan, Oh, Tiwi, lagu Tiwi. Tiwi. Oh, Tiwi. Tiwi, dok celentong Ah, gitu. eta mah tili. Oh, tilir. Ai tilir mah jelema anu teu balan teh bolon teh anu kabar teu puguh eta ya. Oh. Tolol namanya. Dina jagong. Ai Tiwi, Mas Mir. Iklan ada nama. Tiwi. Halo. Sadar geus karolot dengan ngalolonying. Halo. Salam. Mohon. Bulan. SMS atas dia Pak. SMS marah ya. 5 212 1067. Mohon. 0855 212 1067. Mana sami-sami ya jadi halo. Salam. Mohon. Oh, Asep Sunanar di mana, we? Asep mana? Asep Teruna, Asep Sunanar. Oh, Asep Teruna. Wah, eta mah pangkasepna tapi di Kalimantan di Leuweukna. Ya, mangga. Ulah gitu-gitu teh ngasep maneh teh. 0855 Halo. 12. Salam, sareng siapa? Sekarang titik betul ya Asep. Mohon. Iya kan ini dari kami dari gubernur ada Pak Asep Terus catatan tentang Pangdam. Wah. Kara aya jaman nih. Nah, Pangdam apa aya Pangdam hayam? Kanang. Ditewak siapa aing mah tanu nyebut kandang hayamna teh. Selaku pangdam ayam ditewak ku aing mah tingali we. Kan bapak ada di kekeak mah wajar, apan ari kekeak teh manuk curi gitu teh. Koyak mah ya dibagi dua, koyak utara, koyak selatan. Tapi kan gitu mana? Alah, sahur. Ya acan. Ya mana orang ngirim pisan dahareun, urang gitu ngirim ke batu ya. Siaran teh karpel poe dahareun. Heuh ngetes we keturuna. Tingali urang mah reaksi teh. Sugan aya beungeut lapar teu urang. Jual kursi ya teh. Ayo sugan teh opieun. Aduh. Naon tah? Leuteun nya mah ya pun teh. Bang, sok ngalut. Ciko lagu naon kok? Cing lagu nu enakeun kok. Naon we tong sunat we. Lagu keras dong, Ah, keras. eta we lagu TV tadi buru. Tepang rarai nemu ngaran teh buru-buru. Kanggo Cepip di Cijaura Girang. Potret doma parantos dina cepengan Bapak Asep. Tos dugi ya bukan malah. Abi sanes calo. Sanes calo kade. Mangga we langsung. Sanes mediator. Sanes. Calo mah tuh ngitung 1 2 calo 4 Eh. 3. Calo mah anu aya dina tungtung sungut badak. Cula. Ai cula mah tong kitu kakolot sia cula. Kurang. Ngarang.
kekurangan ngung. Lagi bisa kalau cula ngung. Aduh, urang mah. Kumaha bulan puasa teh tapi euy bulan puasa mah anehnya. Jam 11 we ningali budak dahar bala-bala da kumerot atuh. Kabita ya. Kabita. Cari raman ya kan. Ningali ucing modal urang mah. Kabita. Entar tuh. Halo. Salam. Oke, kawan kan? Naon we? Kamu sebenarnya? Naon? Bener? Sa? Kayaknya? Ngeus atuh sia mah telat ngabajaanana. Tidak. Karena saat ini weekend kan? Oh, ngadengikeun perlu teh, teu sedih mana ngadengikeun. Tapi apa? Siguan budak lama sadekeun geus urang teh bingung haruk henteu ya. Syuhing we nya berarti. Salam. Salam. Ngadengikeun teh berarti mana buat gawe. Budak orang mah ngadengikeun radio wayakeun mah teu baraling. Maling-maling kesempetannya. Oh, tahu sudah. Aduh, orang mulai. Halo, Ini, Bulan. kalau budene nyungkeun lagu ieu cenah di anjuran ngahalang ini. Oh, jak uing ka capina. Ka sok atuh. Dang 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 sok. Halus dah. Nyurupnya. Halus pas dah. Pas pisan. Teng dang dang. Sok atuh Kang Ibing anu eta nana ka capina. Sok. Sok no. Nong, neng. Sok momo lamun buluan cacak lenang abdi sieun. Ting teng ting. Abet cacakan bulan sok amun lenang abdi sieun. Kana naon atuh we? Naon cing? Naon buileut? Oh, cacakan lenang sieun. Nya, kamu jak. Iya mah, Cianjuran ada. Oh, padahal itu kena beca. Cianjuran. Oh, asuna jo. Ya gitu. Aduh. Aduh, kolaborasi etanya. Tapi lamun laguna Cianjuran teh nyeni, tapi lamun laguna misalnya amun rumpakana rusak mah urang cilaka. Rusak kumaha? Yang pamana we meningge dijajaku Belanda. Wah, ulah. Kan urang teh kudu jauhan penjajahan mah. Kudu apik teh yang kata-kata tadi. Mata geuning kolot baheula mah geunya. Bari ditunjuk teh geuningan barudak kudu mikir ti leuletik. Terus Maneka hutangan ku kolot ti barang lahir nepi ka ayeuna pisan. kombinasi. Nya. Pan geuningannya budak leutik bisa ngaput. Eta mah Apalagi mah anak tukang jahit. Daling ding asih. Aduh, Nu urang. daling ding asih. Nu urang ngalangkang galeuh lamunan ngagalindang tembang tilam kamelang. Dro eta mah. Sarokna gua sarokna. Daling ding asih nu urang. Daling ding asih nu urang. Ngalangkang galeuh lamunan ngagalindeng tembang tilam kamelang. Lagu bahasa India, lagamna India. Hantam tenehi Tenehi tunham Mewan tunnehi. Gitu banyak. Aja Maharaj. Aduh. Aja. Artinya naon kita mainnya aja teh. Aja benteng. Acar nama tuh. Tak kieu Teh Alah, euy. Ada ringan nih. Ya Pak Setruna Para hadirin rupina heureuy urang direnan sakedap margi. Urang lajengkeun kana sandiwara anu tos manut. Serius nu geulis jadi kunti. Ieu Pak Ibing akina, atawa uing akina, Ya. Pak Ibing salakina, ade anu geus maot kunti datang. Bener kunti. Ayelah, Setruna dukun. Tah. dukun heula atuh ngabuka, Bro. Sok dukun. Ungan anu dudukun ka emaknya Ujang. Kabeh sukses. Ujang nyaho tuh mayor anu di kidul. Ka emak datangna. Ayo Ujang aya naon ka dia?
sebagai naon ini? Dia teh budak pora salaki na ieu kunti teh kunti anu geus maot. Kieu abdi teh me. Mah, Udah lain me. Punten sok gugup di bayunan kumat. Sampai aja ujang kira biji-biji kira pada artinya beas pada ding-ding abdi teh bogoh ka hiji awewe. Terus Namun eta budak awewe teh duka kumaha mah. Malam Jumaah sok ngiles. Sok teu aya. Kekelanan ujang abah rek nanyakeun ai ngilesna teh ngiles ka mana teh. Nu matak abah abdi teh bingungna teh. Damun teu manehna nu ngiles abdi nu sok ngiles. Astagfirullah. Ieu teh ngilesna teh cenah mah sok ningali teh ka astana. Oh. Kuburan. Ka kuburan. Oh, jadi mun kitu mah pamajikan ujang teh kunti incu. Nah, teh anak benabah kedayeuna mah kunti geus incuan. Abah sanes heureuy abah. Abdi teh keur poek. Can. Ya, kunti nu kaki. ya di kunti uti. Saya keur make timun. Akan bete kasihanan. Kunti make ero. Kelana nyai teh Kayak kunti ngagugubuk eho mah. kelana nyai itu bener maneh teh geus jadi mayit tadina. Hari abdi tetan dibunuh Aku sah, Neng. kuno jahat hat Cuk. sedang berpacaran ran Teuing ngeun. Abah teu lain kunti abah. Abah mah tong pipilueun euneuh. Cari luar ini cek dia aja. Cik itu kunak di luar deh. ujang mama tidak ada mereka eureun jadi dukun karena tuh cucu kan Punten. Aduh, saya. Punten. mangga Abdi keamanan je. Alah. maksudna Saya maksad. Adi mah keamanan nguriling we taya maksad. Ya wengi-wengi tinggal ayu aya naon teh? Nyawi. ayo nu sedang membicarakan masalah kunti ya pak keamanan beri ke ibi Lain ngalelewe. Abdi kamari kerja gak jam 1 tengah peting. Anjing babaung. anjing babaung aya kunti Babaung aya Lain. aya naon Aya bikangna. Aduh. Aduh, ati jeung abah tawajang. Manawi teh sieun ku sim kuring ring. Seperti itu. Perbedaan antara jami jeung kunti ti. Hari jami mah saklak. Saklak. Hari kunti mah saklak klak. Tuh tinggalikeun. Para mitra, kumaha nasibna eta kunti? Iklan lah berarti. Antosan heula. Moal aya 2, mebel aya. Naon lah. Martabak suep. Yang bakal, yang handal. Martabak suep. Mama obatnya pahit. Lebok. Sipun. Kami para wargi para tuang lauk ini teh kalau masyarakat. Kremes Parjoman. Kumaha di Parjoman terus daya, mangga kremes saha we eta mah. Kunti itu mau iklan sih. Ayo kunti iklan. Minum iklan sia teu meunang. Oh dading tahu se. Oh dading tahu se. Ayo kunti ngiring iklan. Remote. Kami para warga kaisalan remote. Meuli deui. Mot. Ayo jangan seumur rumah ada iklan remote. Keur ngaremetan awan teh ceuing. Tadi bingung si remote na tuh. Punten. Oh, balik deui. Ayo. Geus penting ki aya tamarek naon atuh teh. Somon ieu teh abdi teh terus terang we. Abdi teh nuju ka edanan Kanan ku sahajang. ku awewe. Ulu. Astagfirullahaladzim khawatir kitu ujang. Boro-boro batur abdi ge watir ka sorangan. Ada Gusti Nu Agung. Duduknya Deudeuh abdi ge ka sorangan teh. ke urang mana awewe na teh jang. Ai teh bi istrina mah Urang mana teh? Cipatujah. Wah, ulu pisan ulu. Sepatu jasa larang. Nah, hari ujang si patu jang mandi dicuci anyur ka kulon. Aduh. Punten Padak. ulah ngaracok kitu. Abdi nuju sedih. Tong dicanak heureuy. Oh, nuju cari. Aduh bader Harus ujang. pada emut urang sadaya Cipatujah depan di Lembang. Abdi teh keur kanya nyerian. Ah Gusti Nu Agung. Abdi teh nyeri, abdi bogoh ka anjeunna. Aya jeuna.
Hanya bogoh ke abdi ngan teu kenging ku kolotna. Aduh. Yang aing si Patujah teh di Parapatan gini gimana orang bareng yang bebaturan, orang Patujah we di dieu. Gini papisah meunang. Benten deui abdi teh nyeri. Aduh. Nepi ka ceuk asarna mah cai asa tua. Tuak. Cai asa tua, kopi asa muda. Udah tua. Abdi teh duh lupet kuinis. Ya kan. Jadi bet klinis. Tah abdi teh nyuhunkeun pameleng Pameleng. Kapan aya paribasa pameleng muncang lebuh kapungkur. kebawa muli pak kantor. Aduh, ya, eta bakal ujang sama jeung jog-jog neuy odading eta mah. Wah, aja. Eta aja. Jog diri buah batu. Eta mah sami sareng manuk piit nganok-nganok kahormatan. Beuki jauh. Asa beuki jauh. Beuki jauh atuh eta mah. Eta mah jauh pisan. Tah, kitu geuningan ku paribasa mah aduh tos nyeri hate teh. Allah. Jelema teh kumahanya abdi teh asa peulih pisan. Dah Gusti na Agung. Ieu mah abdi teh terus terang anu nuju tekanan batik. Batin mereka. Batik mah udang batik temennya bener. Sing sabar ujang, sing narimakeun kana nasib takdir teu beunang dipungkir ya. Aduh, Bagja teu beunang disinglar. Dia papasten. Supaya ujang papasten ti Gusti Nu Maha Suci mah ujang kudu ditarimakeun ujang. Papasten teh di mana? Eta papasten teh ujang anu daerah teh Pagaden. Di Subangka itu papastennya. Di Subang ka Kaler. Para mitra kumaha lajeng na ieu kunti? Aduh. Urang antosan. Iklan deh bae. Antosan iklan. Saudara pendengar, banyak kami akan bergabung dengan RRI Pusat. Oh, berita. Warta berita. Baik, berita akan kami mulai. Silakan. Berita-berita tidak penting. Kudu diomongkeun itu penting. Cempek, sekarang kita ngomong katumpuk di pasar. Wengi tadi pergi ke uninga, kada hati-hati margi. Wengi tadi teu aya lini teu aya naon. Rupina hujan moal waka turun. Dina turunna lain urusan abdi. Aya naon eta teh? Ramalan cuaca nya. Kuna ramalan cuaca, maka jeung lain urusan abdi. Guludug lungsur di balik kidul. Angin fuck you. Aduh. Gelap. Cenah pemirsa, sing hariwang. Sing hariwang, margi guludug. Bade lungsur di balik itu. Guludug di kalungsur gitu. Sopan gitunya. Aduh, ampun. Para mitra, ieu teh mung sakadar heureuy. Sadayana oge heureuy. Daah, ieu teh sadayana oge saresna mah teu aya maksudna naon. Maksudna mah iwal ti mudah-mudahan Indonesia bersatu. Asal teh nyambung ya. Kemana tuh? Teh nyambung. Lewat jeung Sejauh. Bapak Kadus teh hadirin, calet. Aduh. Bapak Kadus sambutan. Bapak ini dulu penjaga kendaraan anak muda calet. Alah, alhamdulillah pidato jiga nu heueuh. Semangat. Pakai batik teh ke batik pulpen 2 nya. Bapak, alah, saya sambutan dengan kitu we. Wayahna PBB anu bodas dapat bakal kudu dilurasan. Wayahna itu keur kabeh. Wayahna ulah anu tinggalin. Timiti kangusan wayahna. Pernah di Karawang ingin gitu wayahna. Sugana pawayahna we eta aduh aing mah. Halah, atuh da urang teh. Ta bulan puasa kieu kadenya. Kumaha? Bulan puasa urang teh sing ararapi. Naon? Sing ararapi. Aduh. Ulah nepikeun ka Api kumaha teh? api kere da puasa teh lain sakadar dahar nginum bungkul nya. Mata ulah sadeuleu-deuleuna. Ceuli ulah sadeng-dengna. Tah kitu dina bulan puasa mah sing tiis ceuli harang mata. Baheula urang kungsi nanyakeun kumaha lamun cenah hayang tiis ceuli harang mata. Dah mana teh? Abus kana kulkas hulu. Tiis. Mata heran tiis, ceuli tiis. Tuh, tah ai paribasa baheula mah kolot sok kitu. Siga monyet ngagugulung eta naon? Kelapa.
Ayeuna mah eta mah teh siga monyet ngaguru kalapa kopior. Acan teh kudu make kopior. Bapak sebagai kepala dinas di Tokyo, apa saja yang telah Bapak lakukan? Di Tokyo. Tokyo buku, Tokyo mana? Tokyo. Nah, itu banyak yang harus kita peribahasa harus kita hidupkan kembali. Seperti tadi itu peribahasa itu. Iya. Jog bener bojong loa itu. Jadi Bapak kalau keadaan di luar negeri masih mengikuti bahasa Sunda itu? Ya. Apa dasarnya, Pak? Dasarnya aya nu ku kai, aya nu ku ubin, itu macam-macam lah. Tergantung kemampuan. Ya, jadi dog-dog neureuy buah loa itu. Itu harus dipelihara. Aduh. Peribahasa mah. Di Sunda ada peribahasa yang Bapak hormati itu. Di Jepang sendiri peribahasanya gimana itu, Pak? Sama, cuman cara membacanya aja. Beda. Bedanya gimana, Pak? Seperti misalnya, Seperti kalau orang Jepang bilang jug-juging neureuy buah loa. Ngomongnya mah sama. Cuman bahasana. Dialeknya mungkin ya, dialeknya. Tengok, anak mah kukuncuan. Ada ngamuk rancingan burujin. Blujin. Maka jangan anak mah kukuncuan. Angres benar atuh sia teh. Eta mah teh manuk teh anak merak kuncungan. Ngan ku Jepang logat namanya. Jepang. Lagu Jepang ge. Kumaha bahasana bahasa urang tapi kan lagu Jepang itu. Koe apa di bulan susah. Kumaha bi bato ku dada. Aduh, mun rana muda ku bujang oh. Kumaha bi bato dada. Oh, eta bahasa Jepang lagu nang kitu. Sami wae da benten sekedik-sekedik. Si Nena kayak gitu si Nena. Kumaha si Nena? Dodo teuing lara kira eta teh na. Budawang berabayanya. Dodo teuing lara kira eta teh na. Budawang berabayanya. Sinen teh. Sinen. Dasar laki. Tukang ngaguruh gitu sinen teh. Ngaguruh. Aduh, apa sih kali ki mawa tetelo. Artina Subuh-subuh dagang samak. Agi-agi rada gelo. Tepupugu ngakan patromak. kreatif coba ya. Aki-aki. Aduh, si katupinakan kalau kok. SMS lah, SMS. Alah, ieu mah make lagu-lagu ti tadi nyarok cokwe mah. Ya Agung nu nyaroskeun Pak Asep Sunana lebaran mudik ka Kadupanak kitu ti Agung duka atuh taroskeun. Nah itu tarawehan atos tos arwih tarawehan kita tadi. Malah si Truna mah diher. Tuh Asep Taruna tibatan jadi gubernur, saya Taruna mah di anggota haji ya. Truna Kok udah wajib. Udah jika bugis mana Mas Asep. Nunggak kuda kebayaran. Pada ada rek mereka dia lebaran. Suka kupingan dong. Siapa? Suka kupingan. Aduh, kunti dagang bata. Terus? Mimiti siya barang penta. Lain. Ya bata luhurun pare. Barang pentas juga mere. Udah jalo udah mau bikang. Hatina bisa jam sabaraha ieu. Jauh-jauh udah mah bikang. Hari kesina nepi ka jam sabaraha ayeuna. Ieu nu hari makanan nepi ka teu naroronya. Ayo paribahasa teh maka jadi kunti dagang bata. Apa erek bangun? Sanunya Kunti dari cukuriaknya. kunti nu jukurian. Dapat kunci ge sami we yang buka imam. Aduh. Alah, tah kitu para mitra. Kok mau lagu pisan itu kok? Lain ada lama dijemput para mitra kudu kotak heula. Samarugna sanewarakeun beda direkruten. Alah, aing we. Laguna lagu naon atuh kan gunaheun? Nu keras ya lagu keras itu Bimbo teh gini. Naon euy? Kumaha? Nu keras ya lagu keras. Kumaha? Lagu nu Acilan beni mawacala di Madani emut ka abdi. Situ. Urang mah mere jalan, pek manfaatkeun. Situ nama aduh. Teu ari mah cicing moal nyangkut-nyangkut. Aya nama mangga we bade marere heug, henteu digogoreng. Meuli huut, meuli pensil. Aduh, ulah kitu ah ulah komersil. Main catur si sileut. Aduh.
truk batur bisi piluit. Oke jeung main catur di sini. Kok semua di tempat. Malah cek lagi ke malah. Aduh, cek batur bisi piluit. Hati-hati. Aduh. Dam-daman lain permainan. Naon kan domah teh ditanyakeun sebenarnya kan. Lain dokter na uko penyakit na. Tah eta kaduh. Dikasih pance. Panco kumaha sehat? Cep ibing da ka dieu sote poance mah hayang-hayang nunya. Tuh. Ampun aing mah. Ance waas baheula ance nih. Ance. Kue dangdeur digulaan. Ancemon. Ancemon. Jauh pisan. Tapi serius ance. Jeung kurang. Ngomong sedikit. Nyariosna ance lahir. Acan. Ay acan mah lain kitu, geus acan. Alah, kok cing lagu pamuterkeun kok. Aduh. Kang Ibing naon bersababna sora bersin ai bersin sorana Hasim. Hasim naon atuh cenah? Siapa birungna kan kadongdong. Tuh, pan kabar wae jawabanna keur bae. Bebas ya mah. Ayeuna mah para mitra ku abdi ditangtang urang tatarucingan we lah. So, Mengpeung aya sim kuring, aya segala di dieu. Sim kuring hayang naroskeun ieu. Jawab ku sadaya tapi nu gancang. Hayam rintit nongeng ka langit. Naon, Bro? Hayam rintit nongeng ka langit. Engal ieu. Eta jawabanna biar tuh. Mana kok ayam rintit nongeng ka langit. Nah, aya hadiah mun dipake aya. aya hadiah. Naon tah? Gelas salosin. Kelas Salosin serang tiket gratis Bandung Bali jalan kaki. Halo? Ya, Jawabannya Aya beri sampai sekarang itu lieu yang ini. naon? Anton teu lieur. Naon atuh? Jawabanana naon, Cep? Mangga, Asep, naon jawabanana? jawabanana Nya. termos. Termos, truna? Ih, cacan, truna. Piring. 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 Ayeuna diabdi ya. Sok. Naon pada melan anu dikasih dia ku Allah sareng ku setan. Pak gampil eta mah. Abdi ge bisa. Sok jawab heula nu bieu tah. Naon? Hayam rintit nongeng langit jawab naon? Termos. Termos, truna? Piring. Piring. Kang Ibing ada. Mana? Abdi mah ojek. Hah? Ojek. Ojek. Ojek abdi mah. Naon sababna? Cing, naon? Nah, urang mau ka jawab cingan naon? Kang Ibing naon? Hayam rintit nongeng ka langit. Tah. Jawabna ganas. Ganas. Naon dia beutik dikeun? Termos. Nah, Kapan eta teh? Ganas depan asak teh disemplok ke termos jadi haneut. cik, dari mana itu nak? Geus haneut, geus asak itu di piringan. Mata piring jawabanana. Dari mana? Kirimkeun ka Mang Jumat nu aya di Sumedang anu pak ojek ulah kena gitu. Apa ada segitu bener? Jentre. Cing. Jelas. Nah, norek masih antar ucing. Ayeuna buru dijawab. Halo. Halo. Norek masih antar ucing langsung. So. Simpuling geus ngamitian beu. Hayam rintit nongeng ka langit. Bisi anu gadih tarucing ayeuna mangga. Jawab. Jawab. Ajukeun. Dipencet beureum keluar hideung geus diuing nanya. Hah? Dipencet beureum keluar hideung. Dipencet beureum. Keluar hideung. Cek So, a- Asep naon? Sok cuma Ibing heula. Cek aing boboko. Boboko. Ya, cik wing tanyut. Dari naon? Cik abdi mah wati leunca we teh. Leunca. Waduh. Salah kabeh ge udah benar. Naon benerna? Dipencet beureum keluar hideung. Bel orang negro kan bel pentol beureum dipencet beureum keluar hideung. Bisa wae boboko ge bisa. Urang negro. Naon sababna babok? Teuing anak heula kela ti dieu heula. Apa kanyut? Apa orang negro teh keluar? Hah? Keur sare teh di bel pan. Hah? Keluar. Poho mana teh keur sare teh make kolor keluar. Oh. Kanyut teh katempo. Naon sababna baboko? Apaan era? Tutupan ku boboko. Ari mana leunca naon? Kapan lalakina da sumping istrina ti luar negeri nuang heula leunca 1/2 kilo. Asa teu jauh ya. Siapa jauh? Cing mana hiji deui kayak gini naon dia ya. Halo. Ya. Mun. Mun. Ya ganas. Oh, ganas tos. Tinggal hiji deui. Halo. Ya. Halo. Ya halo. Mun, naon, Pak? Naon ya. Gawe we sama nongeng.
Oh, mohon. Wah, tepararuguh ya. Cing, ya taruh cing urang hiji deh. Ah, kayak bisa anu mere taruh cing. Halo? Halo, Ya, Nebe, ya. ayo panarontan ya dari goreng. Naon? Upami kaca pupus, biasanya kan kalau pada teh pergi. Mohon. Rupi bakso, pupus dan naon. Naon? Baskom. Baskom, batok pupus. Jadi naon? Hah. Ayo, Batok pepes. Truna. Ai beling, ai Kaca mau pupus jadi beling, ari batok pupus jadi naon Truna? Jadi remeh. Remeh. Mana ade? Jonten kela-kela batok pepes jadi senalah. Senal. Remeh, senal, sep. Kukumul. Kumul. Kang Ibing naon? Emer. Cingan nih. Ari ieu naon dia naon? Batoknya pupus kan bageula. Ya. Jadi Pakai remeh wadah nah. pakai wadah remeh. Nah, kan manfaat remeh daripada katincakan pamali eta harus urut sangu di wadahan kan batok anu pareupeus. Matak remeh. Matak remeh. Emang senang. Kumargi pepes nasara deket daripada si orang kacugak mending disenal. Ya kukumul. Apa eta teh? Nanti teh batok. Ya. Pan nu pepeusna di rautan jeung kukumul. Arya Emer. Hah? Emer. Ah, nya urang teh ari geus beres gusup geus beres mah. Ini teh kacai mau emer. Ai batok. Ari batokna dikumahakeun. Lain batok ai. Eta batok cuy. Karunya tuh. Cek batok teh abli Pak. Cek urang teh penting kene emer ya. Batok mah leungit. Emer bisa anu maling. Halo. Ya. Sok, Mak. Kuda zebra jalu jeung kuda zebra pikang. Sok, Truna. Tamang. Ya. So, ade naon? Kela ya hiji lah. Naon mana deh? Kuda sebra jalu kuda sebra pegang pamakananana. Pemakanana, Sep. Kela. Ngabedakeunana. Ya. Ngabedakeunana batok. Ah, kayak bing naon? Motor. Ngabedakeun. Salah. Jawaban naon, Pak? Jawaban nama, lamun sabaraja warna wadah. Hmm. Garis-garisna gitu lawan sabaraja warnana gitu garis-garis wadah. Lah, ari maneh? Talian ku tambang supaya eta warnana ulah pabrik teh. Tingali dina tuangna margi nu bikang mah isinan tungkul. Mawi pamakananana bedana teh. Apa teh barang sakana teh dina batok. Eta teh Ayo ojeng. ada itu. Apa aya paribasa batok bulu eusi manfaat. Ani kuda zebra we da bosen. Ini teh kana motor. Da bosen ayo nungguan kuda zebra ini teh anu. Paling pikiran pamajikan. Kaon Aina rek lebaran kudu pikiran kuda zebra kalieur-lieur. Aina ini tembang jauh capek. Enggeus kana motor. Kada motor, ku bangke ongkos Batak jawaban motor. Halo. Alah, urang mah. Halo. Halo. gelas. Acan. No aja. Can no acan. Tadi lah taruh cingan mah anu lain-lain. Rek naon aing ngarajo kuda zebra. Halo. Ya. Mangga. Siram jeung siram ikan. Naon biasana Truna? Nah, Paniti. tuh. Panitinya. Mana? Siram jalu di siram bikang. Cet. Karpet. Alah, korek atuh. Tanya heula nu bener eta. Ai aslina naon jawaban apa? Kita tidak tik-tik, Heh? kamu naik ke luhur berarti jarum, Lamun naik harap. turun ke atas berarti bisa. Oh, gitu. Ari ieu Mana naon? Ku sabab naikna ka luhur, ante butuh pajose ku paniti. Ai mana da? Tak kumargi. Duluan ya, Nah, Mama. Tah, naon ieu cep? Kumargi naikna ka luhur pasti mah teh ningali langit geus kalotor jadi sireum teh yang ngecet. aya karpet. Iya, naon ieu? Apa eta teh sireum teh kagaraya teh karapeun karpet. Oh, gitu. Iya, tina teh. Kulantan pusing eta sih. Juruk baik. Jeung karpet. Pusing gua baturan aing jadi pastel kieu juruk siap lain. Bawa tak bawa korek api. Eta mah karpet cet api di bulu. Ya kena mere tarucingna euy halo. Ya, salam. cik, tetang cik, teman.
Mangga, Pak. Ah, paehan ieu mah. Payang nih malah lagi. Tah. Aya dieu. Halo. Kang Ibing yang nu maot. Halo. Ya. Dikocok-kocok keluar. TV. Waduh, jawaban si Asep. Mana teh? PLN. Bah. Naon? Dikocok-kocok keluar. Kocok-kocok keluar. Ketos. Bila rucit jawaban. Gila. Jawaban teh terus. Ari Kang Iping. Linggis. Kenyakeun aslina. Aslina naon Pak benerana? Ye. Ah, aing mah euy. Halo. Singa. Halo. TV. Kira-kira. Ya. Non. Namun 100.000 masuk 5.000 balen. Radio. Apa? Parem jadi jawabannya abi teu terang. Nu bieu tah kumaha dikocok-kocok keluar dari TV naon maksudna? Nya apa geus dikocok-kocok pantona teh teu kaluar we teh mana hayang keur geus lalajo TV we. TV, ada mana naon? Mah hurung sila menawa PLN. Ieu ketok. Apaan eta teh tiap-tiap kahurung mun kadurung bakal tinggu panas mun keluar tina ceuli. Naon linggis? Ya linggis. Oh, da meureun pusing TV teh hurung. Kalau kana linggis ngamuk. Di papan. Ya ini bisa tragis wae. Bisa tragis tadi di dulu. TV gajol linggis. Hurung. Tempel eta. Hurung henteu sia teh. Kela hiji deui kagok. Halo. Halo. Jalan. Mohon. Sok. Hirup neangan liang pae. Neangan lap. Neangan lap. Sok naon cintaruna? Patroma. Nah, Udah. Cek, si ada Tanah. Minyak tanah. Apa? Kalender. Heeh, urang mah euy. Sirup. Cing walerana naon di Bapak? Mohon. Ulan. Leho. Ai urang tadi jawabanna naon? Patroma. Apa leho teh rujit? Nya. Coel-coelkeun ngan patroma. Ada mana? Banyu ku minyak tanah. Tuh. Teh hanyir. Aya apa? Ayo cek dewek naon tadi jawabannya? Naon jawaban? Naon jawaban abi atuh? Cek dewek naon jawaban tadi? Cek Kang Ibing naon terakhir? Sirup. Nah, pakai sirup. Nah jawaban tadi naon tadi? Ayo cek lima kalender. Ayo kalender. Ayo pertanyaan naon tadi? Nah itu mah leho jawabannya. Hirup dengan Nya leho. aya nu ngalang wayang. Leho. Tulis ke dina kalender. Tuh leho eta teh Bang sabab teh kalau ke sales mah disebarkeun kana kalender. Kalender tadi bersih teh sirup. Orang di kudu tenang atuh tas pasian leho tas naon mah nyarek ka mana wae sirup heula. Alah, ieu bukir ka bukir real kana kagok hiji deui atunya. Ya halo. Ya. Oh, nu ketemu. Kamu berarti salah urang. Alah. Terus, halo. Halo, naon Pak? Nuhun. Ieu aya Asep Cunanarna aya. Nya ketungguan ke pulang ti dieu teh nya. Ah, jika nama orang tegas mejana eureun ah. Capek atuh da. Jeung geus karolot tadi. Jeung geus karolot atuh, rek naon heureuy wae hirup teh. Buka era. Geus arincuan. Mun heureuy ngalalar tidak henteu. Kieu we terus. Tah nyangakeun ka sadayana wilujeng nyangakeun wilujeng ngajalankeun ibadah saum di bulan suci Ramadan. Kulo ieu ti Cianjur aduh ieu mah geng ku abdinya di wartosan ieu Cianjur segala tuh. Naon atuh? Abi bade naroskeun SIM abi sareng SIM kuring naon bentena. Tanpa gesol. SIM abi A, SIM kuring C. Naon pangna A? Pan abdi si abi baturan ada ngaran teh abdi. Boga mobil SIMna A. Wing mah da boga motor geus we SIM kuring mah C. Tah kitu nyangakeun kasadayana nya. Wilujeng aya. Halimun nyalangkrung dak langit gemendung
panutan ati gelising katum diri halimun katinu na langit kercedem duh panutan rasa lebar temen kuci soca di soca rumah sehami kadede gening begitu salira ngetlepkeun ti soca hate akan samaga